Pemirsa, museum teh salah sahiji tempat wisata nu cocok kanggo sadayana kalangan. Salah sahijina nyaeta museum anu ayana di lawang Masuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nu perenahna di Jakarta Pusat. Liputan ngeunaan museum ieu bakal dibawakeun ku rencangan kami, Kaila jeung Deandra. Kedua Aulia Pimeliga Ayana abdi sareng jaga aya di Museum Hamid Paragana di lawang Masuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Setecan lebet ke gendong Perpusnas aya bangunan siga pandopo anu kaasup cagar budaya sareng dianggo sapertos museum. Restu Kaila di bangunan hiji lantai ieu aya opat rohangan utama. Dua di belah katuhu sareng dua deui di belah kencan. Unggal rohangan di pasihan fasilitas virtual karena biasa nambung audio sareng visual ngeunaan informasi unggal rohangan. Di sini saya Kaila sudah bersama pengunjung. Dengan siapa namanya? Saya dengan Tristiana Mulyani. Oh, ini saya dengan Sayula Rahmadi. Oke. Aku mau nanya, gimana sih kesan kalian datang ke museum ini? Kesan saya ya terlihat estetik dan keren juga sih. Kalau kamu? Sama sih, estetik juga keren. Bisa buat foto-foto ya? Iya. Oh gitu, makasih ya, semoga kunjungannya menyenangkan. Iya. Pemirsa, tiasa tinggal di dieu aya sababaraha rohangan anu eusina rupa-rupa sejarah ngeunaan aksara Indonesia. Contona dina rohangan kahiji ieu aya panel-panel gambar sareng layar anu ngasian informasi ngeunaan aksara. Aksara ieu ngadokumentasikeun jeung ngabadikeun hiji kajadian komunikasi dina wangun tulisan. Dina rohangan kedua ieu aya hiji rohangan anu nyimpen sepeda pustaka. Tempangan hiji sepeda ontel anu di tukangeunna aya buku-buku bacaan. Di harap sepeda aya lancar digital anu nyaritakeun ngeunaan perpustakaan bergerak. Permisi Kak, mau nanya nih, kalau di Perpusnas itu lebih ramai pas weekend atau weekday? Biasanya sih weekend ya, Sabtu Minggu, soalnya kan banyak yang ngajak anak-anaknya. Jadi presentasinya lebih banyak di Sabtu atau Minggu. Oke, makasih Kak. Di Museum Perpustakaan Nasional Indonesia aya koleksi naskah kuno anu asalna ti rupa-rupa daerah di Nusantara anu dipake samemeh kertas ilahar dipake nyaeta make medium tradisional seperti awi, lontar, jeung kulit kayu. Pemirsa, upami anjeun hoyong terang ngeunaan sajarah aksara Indonesia, mangga sumping langsung ka dieu. Mugia liburan anjeun pikaresepan kembali ke studio. Hatur nuhun Kaila sareng Deandra kana liputanna. Museum Aksara eta memang cocok kanggo pemirsa anu hoyong terang ngeunaan sajarah aksara Indonesia. Mugia informasi ieu tiasa jalan inspirasi pikeun anjeun. Tetep sareng kami pikeun warta saterasna. Dia lagi double date kereta. Lagi naik update.
Perpustakaan Nasional di Jakarta. Lihatlah dan bukalah mata hatiku. Say hi guys. Fatih say hi. Oh iya. Ntar istri gue mau jadi apa? Informatika deh. Oke. Masih kayak lah beda. Kamu ya? Ini